Are you in need of any assistance today, sir? No. I could help you cross the street. No. I could help you cross your yard. No. I could help you cross your... No. Ow. All his life, Carl Fredrickson dreamed of adventure. Today, his adventure is finally taking off. So long, boys! Huh? Ah! Please let me in. No. All right. Russell! Now let go! Where are we? Ah! What is that thing? Whoa! It likes me. Shoot! Go on, beat it! Ah! Whoa! What is that? Get him! They're coming! Russell! Give me your hand! Does anyone know where they are? Disney Pixar's Up. Boop, beep, 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 boop, boop. With my Wilderness Explorer GPS, we'll never be lost. Oops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Perkenalkeun nami abdi Jajang Gunawan sareng rerencangan abdi Sasan Sanusi. Di dieu arurang bakal ngaresensi hiji film nyaeta judulna Up. Langsung oge nu kahijina nyaeta aya identitas film. Judulna nyaeta Up, jenis filmna animasi, petualangan jeung komedi. Direkturna PT Dr. Bob Peterson, produksi Pixar Animation Studios, pemain Edward Asner atau Charles Fredrickson jeung Yordania Nagay atau Russell. Tahun rilisna nyaeta pada tanggal 28 Mei 2008 di Amerika jeung 28 Juli 2008 di Indonesia. Durasina ngan sajam 36 menit. Basa anu digunakeun nyaeta bahasa Inggris jeung bahasa Indonesia. Nu kaduana nyaeta aya sinopsis film. Film Up anu disiarkeun tahun 2018 nyaeta film anu nyaritakeun hiji carita ngeunaan akina jeung anakna ngaranna Russell. Anu petualangan pikeun manggihan Paradis ragrag ku ngalayang imah ngagunakeun balon 10.000. Carita dimimitian nalika budak ngaranna Charles Fredrickson Ellie sobat awewena duanana idolises karakter petualangan. Ngaranna Charles Muntz. Nalika aranjeunna dewasa, Charles sareng Ellie nikah. Sedih aranjeunna teu dikaruniai anak. Nepi ka akhirna Charles jeung Ellie mutuskeun pikeun sisihkan sababaraha duit maranehna pikeun tabungan. Aranjeunna aspir pikeun manggihan Paradis ragrag jeung nyetel imah di aya kawas idolana Charles Muntz. Hanjakal cita-cita eta teu acan kahontal. Ieu sumping leres sanajan Charles jeung Ellie eta heubeul nepi ka akhir Ellie maot. Lonely Charles nepi ka pindah ti imahna. Sanajan aya perusahaan konstruksi nawarkeun meuli imahna. Carita pondok, Charles gelut jeung salah sahiji pagawe anu ngaruksak kotak suratna. Jadi Charles dihukum pindah imahna jeung kapaksa cicing di panti jompo. Charles kecewa pisan, tapi henteu leungit pikiran mutuskeun pikeun indit dina petualangan pikeun manggihan Paradis ragrag. Terus Charles nempatkeun 10.000 balon gas helium.
Tekanan tina balon nyiptakeun retakan sakuliah handap imah jeung ngajadikeun Charles imah ngapung. Embah mah kitu girang tungtungna impianna jeung Ellie bakal jadi kanyataan. Ujug-ujug aya nu sambel ti jero kamar Charles nalika imah geus rengse ngalayang di luhur. Tetela aya budak leutik ngaranna Russell bakal datang ngiringan anjeunna dina perjalanan anu panjang. Petualangan maranehanana di mimitian. Loba kajadian anu aranjeunna alami sapanjang jalan katungtung dijieun ka Paradis ragrag jeung nyetel imahna. Terus salajengna aya kaunggulan jeung kaleumahan. Kaunggulanna, kauntunganna film ieu nyaeta animasi pisan, metot jeung gambar karakter khas. Jigana pamanggih film ieu bener anyar jadi film ieu dicitak dina memori. Aya oge adegan kaasup dina film ieu humor nu ngajadikeun panonton seuri jeung ngarasakeun sagalana tanpa disadari petualangan nu dibere. Kakuranganana, abdi henteu mendakan cacat dina film ieu sabab dina pamanggih kuring, film ieu junun ngabagi panonton boh nu leutik boh nu geus dewasa. Contohna kawas kuring nu lalajo di umur 8 tahun nalika ditayangkeun dina TV. Film ieu leres-leres ngahibur sareng bakal era pikeun sono. Nu kapaneurina nyaeta aya kacindekan. Abdi nyarankeun pisan nonton film Up. Dina film ieu serta efek animation nu alus, carita enteng nyieun film ieu bisa ditingali atau ditonton ku sakabeh umur. Sanajan dianggap film heubeul, tapi henteu bosen kunu lalajonna. Sakitu wae anu tiasa didugikeun, hampunten bilih aya kalepatan, sim kuring sareng rerencangan ngahanturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, itu si Gakuya. Nu itu si Ga anjing. Wow, emang anjing. Hah? Tibala teh hayang gaduh. Ya, anjingna di dia. Wow. Kamana ieu nu bogana? Calik. Gening nurut. Coba Salim. Aha. Nyarios. Sampurasun. Saha bieu ruas ngomong sampurasun? Abdi nu nyarios. Wasta abdi gogok, abdi tiasa nyarios, abdi nyaah ka didinya. Siap. Hatur nuhun Kak Sadayana.